Alhamdulillah hari ieu urang tiasa kempel deui dina sasi Februari. Dina raraga arisan rutin paguyuban wargi Sunda Bontang anu tos biasa dilakukan setiap sasina. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, rezeki oge anu barokah. Acara arisan dina wengi ieu sakatenan acara munggahan atanapi menyambut sasi saum anu bakal dongkap dina kaping 1 Maret anu sakedap deui urang sambut dengan sukacita. Mugi-mugi urang tiasa ngalaksanakeun ibadah puasa dina kaayaan sehat walafiat. Salajengna sambutan kasepuhan mangga wah yoyo atau nabi wayayat mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi sadayana wargi-wargi paguyuban wargi Sunda Bontang. Alhamdulillah wengi tiasa dongkap kumpul ngariung di Padepokan. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin nikmat ka urang sadayana sehingga dina wengi ieu alhamdulillah urang tiasa kempal ngalaksanakeun arisan sareng nyambut munggahan nyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah. Salawat dan salam melimpahkan ke pimpinan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kapayuna langkung guyub deui ya di PWSB ieu harapan pribados dianggap sesepuh dan penasehat di PWSB kalayan keingrojongan pemerintah anu parantos kita dilantik dina kaping 20 kamari. Alhamdulillah kalarasan eta sepuh urang keneh Bunda Neni sareng mangupikeun pembina PWSB. Begitu deui mudah-mudahan dina bulan suci Ramadan ieu urang tiasa ngalaksanakeun ibadah puasa anu kinten-kinten 3 dinten deui pangitan. Insyaallah tang kaping 1 dinten Sabtu urang tos ngalaksanakeun ibadah puasa mun bahasa Sunda nama saum ya. Mudah-mudahan urang dipaparin kesehatan kalancaran dina ngalaksanakeun ibadahna. Dituna pribadi sebagai penasihat di PWSB oge kasepuhan anu hormati pribados sareng ketua PWSB, wakil ketua PWSB sareng para pengurus yang sadaya oge wargi-wargi sadayana pribados secara pribadi oge sareng keluarga bina ngalaksanakeun ibadah saum ieu pribados sebagai manusia biasa ngeun dihapunten. Mudah-mudahan amal ibadah urang dan nabi pribados dan keluarga ditampi ke Allah Subhanahu wa taala. Begitu deui mangga wilujeng dongkap Kang Haji Aceng penasehat PWSB sareng Bu Haji Bu Haja pangitan sakitu anu kasanggakeun kaprihatur di pribados sakali deui pribados sebagai penasehat PWSB secara pribadi sareng keluarga mungkin dihapunten. Waril kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salajengna sambutan Ketua PWSB Wak Suryana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana urang sadayana dugi kadangan ieu masih senantiasa dipasihan keselamatan sareng kesehatan tiasa kempel di Padepokan Wargi Sunda Bontang nyaeta dina raga acara rutin arisan paguyuban Wargi Sunda Bontang dikolaborasi sareng munggahan ya rencana menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah tahun ayeuna. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sadayana anu dibahagiakan ku Allah Subhanahu wa taala. Pribados atas nama pribadi bagi atas nama Ketua Paguyuban Wargi Sunda Bontang ngahaturkeun nuhun dina kadokapanana dina dalat ieu alhamdulillah langkung padat ya. Dari sebelum-sebelumnya biasanya ya sakit banyak dari jumlah ya pada kekuatan tambah gitu. Jadi kita sekalian ya seyogyanya kita untuk berbangga hati, bersenang, bersuka cita sehingga dapat dipertemukan kembali bersama bulan Ramadan. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anu hartosna hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa itu ternyata ya hanya bagi orang yang beriman yang dipersilakan untuk melaksanakan puasa. Nah, untuk itu ya berarti kita ini termasuk orang yang beriman, maka kita harus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kira-kira begitu ya. Mungkin cukup karena ini sudah malam, mungkin akan dilanjutkan oleh seksi pengocokan arisan ya, mungkin menentukan ini. Kira-kira itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna acara inti yaitu acara arisan. Mangga teh ya. Kapayun sareng sahaan bade kapayun batua. Nah, ayo. Wah, ayo. Saksi. Mangga kapayun. Ini kebetulan arisan ya pada malam hari ini. Ini karena masih pengurus yang lama ya arisan. Jadi kalau seandainya nanti pengurus-pengurus yang baru akan bergabung di arisan, dipersilakan atau mungkin kita habiskan dulu yang ini baru kita bentuk yang baru mungkin gitu ya. Satu-satu lah. Terus keluar tadi teh? Enggak? Tadi kan benar terus keluar. Di luar itu satu-satu. Mau puasa ya. Oh, pantesan. Nah. Ini satu lagi. Siapa ya? Yang belum dapat siapa ya? Alhamdulillah dina wengi ieu dina sasi Februari anu kenging arisan teh Ano garis miring Teina. Oke teh Dede. Mana kapayun teh Dede? Kapayun. Kelas tadi. Enak. Kayaknya tidak algo. Ya, mangga. Nah. Si manfaat fotonya. Itu sudah ya. Ayo nungguan hecek bisa.
Acara arisan dina sasi Februari parantos dilaksanakan salajengna kanggo kalancaran urang ngadoa sadayana dipimpin ku Kang Jeli. Mangga Kang Jeli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله حتى لما نجد وما بدا يا رب العالمين. بالقدر فرسك على مسافر الكثير وفتن بجاسر وسبيل بركة برزقي وطيبة الأقبال وعظمة Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kali lepas posisi motor karena kemarin ada yang kegiatan jadi sekarang ada yang atur. Semuanya diundang ya, insyaallah. Itu nasi batu nanti ada yang mau nasi biasa kan? Ibu-ibu, akang-akang, uwa-uwa